Jual deui warung teh rangkean aja diantarkeun. Ini mental, kita hode ini kita nyinah bang. Mana gimana mana kita jaluk. Kurang gitu. Udah ngalawalu ah. Ini lebut, ini apa dah? Tadi nang nah. Ya, lebut. Nggak usah cukup sakit mah teman doi mau kena bala-bala aman kayak koan kompromian. Oh, mah jadi oi ke Menggelang teh. Ieu barang geus siap diangkat, nungguan 5 kilo deui, jajikan 2 kintal. Ayo naes kedeung deui. Udah bakal aya nu ngajual geura. Oh, bapak ya, aya naon cari kayak pada ngajual lalu kali tapi makan. Kali kumaha euy eta? Yang si mama. Oh. Ngulin hayu. Kumaha aya ngakalanan ada moal mah 15 perak nih. Heeh, kumaha nya? Kumaha aya ngakalanan meh berat teh. Aman tuturkeun we. Kumaha aya ngakalanan? Asup ku batu. Heeh, bener aja lah. Keluar ke ini. Sok ingat. Sok kan? Iya anjing asupkeun. Bawa pakai sia kok, juragan lebar ya anjing. Ayo, bos. Itu si Badrun kan naon? Limbah si Badrun tuh. Oh, nengan pi duiteun siga nama euy. Beneran itu. Sampurkeun ah. Hayu. Limbah batu. Wow. Benar ya. Naon, nantang jualkeun. Oh. Itu mana yuk? Nangalan ada tuh. Jualan bagi hasil ke juragan. Bagi hasil. Mana? Mana ya kang bagi hasil? Juragan ngangceunkeun. Pamali. Ah, pamali pun urang. Heeh, urang bagi hasil. Ayo atuh. Ayo. Ya. Oi, geus kudu. Beresan barang rek diangkut ayeuna euy, ka Magelang. Oh. Nita barag gaji hara esek. Yo, sini. Kumana? Udah, mana yang hayang noge. Mau euy beres. Kurang bos 5 kilo. Wah, kumaha euy. Bingung ya kurang 5 kilo mah. Yang anak tuh barudak suka anu ngajual. Oh, sudah. Tuh di fotoin lah yang jual. Berapa kilo ya? Ya, kilo. Nah, bakar babe. Ah, pas boy, 5 kilo. Bersih. Ah, paling ya iya 2.000. Bos, 5 kilo heuh, pas. Oh iya, 2.500-un, dauh deui. Oh, 2.500-un itu bagi hasil tiluan. Oh, dauh deui, duit na teh sisa tadi, sia teh sok-sok we. Tinggal 5.000 bos atuh. Wah, eueuh deui asli duit teh dibalik ke kitu jikeun euy ka kitu tuh. Saya teh dinya jikeun. Heeh. Dia bos. Heeh. Sakeun heula lah eta mah nu anyar mah. Oh. Adieu. Heeh.
Kira mereka barudak 2.500. Meh gede bati cing ngerti atuh pira bodak leutik meh rada gede bati. Oh, bener. Heeh mata kudu pesek kita buka walaupun halus tuh. Oh, siap. Anjing pageuh barudak. Os barang mahal deh mau gagal. Kalau gede bati yuk. Heeh atuh kitu masih kurang sekolah. Heeh, barang super tuh. Astagfirullah. Naon ieu si itu lah. Naon ieu barudak teu kireum-kireum si eta ulang ke. Walaupun maka dua siki ieu batuna. Yo, budak leutik 500 we kerjaan kerupuk. Nah, di kabos hayang di kasarieu dia. Naon sia? Boga sasia di dia. Cuman bedal sia. Teang barudak nu tadi nu ngajual waluh tadi. Siap, Bos. Itu sana keur ngadungku. Teu lah siga nu ngajual. Tadi hayu sampeurkeun we. Heeh, bener tadi itu ngajual tadi. Ujang. Astagfirullah. Udah, Bos. Leh ku budak leutik. Tampang preman, kepret jeblek. Nah, Anjing dalam ku aing waluna acak-acak. Kalewe duanana. apal siap juragan terus terus. Mewah.